Sakieu ge kesuyuhan, boga babaturan, loba pengertian, kudu lobaan, terjadi pikiran atau susah babarengan. Sakieu ge kesuyuhan, boga babaturan, loba pengertian, kudu lobaan, terjadi pikiran atau susah babarengan. Sakieu ge geus uyuhan ka dieu ka ditu. Pade, semalam pulang jam berapa ngopi sama Waniran? Oh semalam? Nggak tahu Pak De lupa pulang jam berapa itu ya. Semalam Pak De pulang, pintu nggak dikunci. Nggak taunya Satria udah bikin pulau. Hah? Pulau Pak De? Pusing dia. Nggak ngerti aku Pak De. Kok bikin pulau? Udah jangan dipikirin, ntar stres kayak Waniran. Oh iya Pak De. Kenapa ya Waniran kok kelihatannya selalu dan selalu marah-marah? Kayaknya nggak betah gitu tiap hari tanpa emosi dan amarah yang menggebu-gebu. Nggak tahu Pak De juga pusing tuh sama Waniran. Dikasih tahu udah, dikasih arahan udah, ditahan-tahan juga udah, malah Pak De yang kena imbasnya le. Apalagi Pak De, kalau Waniran ketemu Aduy, matanya merah, mulutnya meraung-meraung kayak singa. Tenang Sat, Pak De udah tahu caranya untuk meluluhkan Waniran. Kalau Waniran marah, tinggal jenggut kepalanya. Loh, tar dulu Ding, emang Waniran kepalanya ada rambutnya? Waduh, pohok Pak De. Loh, emang Pak De umur berapa sih? Waduh, lupa Pak De. Kepala 5 apa kepala 6 ya? Pantesan Dede. Pantes kenapa Lele? Udah tua ya Pak De ternyata, banyak lupa. Hai, ngelucu kamu kayak si Aduy. Atau Aduy mah senior Pak De soal ngelawak-ngelawak. Nih ya, dia itu punya jurus andalan Pak De. Namanya jurus orai. Gimana itu? Kayak gini. Gitu Pak De. Tah, aing pusing aing mah kawa aing. Kebon geus cara angge. Segala tah ngegawean tah ngored. Dah, segala macem. Teu meunang bae aing gitu nyantai di imah seselonjoran. Ieu mah aing kudu ka kebon bae ka kebon. Kebon geus cara angge. Coba lamun di imah mah pan ngeunah sabari ngahayal ge. Boga pamajikan 3. Ih, aing mah kumaha teu ngeunahna lamun boga pamajikan 3. Nu hiji pan ngurutan leungeun. Nu hiji deui ngurutan suku. Nu hiji naonnya? Ah, nu hiji deui mah ngurutan sirah pan coba eta ngeunah. Ayo coba lagi kayak tadi. Kayak gini nih, Deh. Ini. Nir, ada dia. Woi, wah. Ka dia. Ada dia orang yang si Nir. Nir, orang ulin yuk ke pantai. Ai. Loba nu gering ya. Keur penting siniran, ayeuna sia. Nir, bener tadi nanangkeun siniran ku aing Nir, bener. Demi Nir tadi nanangkeun ku aing Nir, siniran. Ihe, bener-bener jelema teu nyambung. Sakumaha aing ngomong jeung jelema budeg aing. Nir ulang ngebahas eta lah, urang daang yuk. Aing lapar ya. Aing teu mau kejo Nir, saya mau kan kejo. Kamu makannya apa? Kejo. Saya juru masaknya. Oke, ha? Bener-bener gareuringnya jelema. Sok hayang eureun aing jadi jelema. Wah, tuh Pak De yang kering mah. Nir, halo sia ieu. Geus sembung nyelem mata poe poa. Wait, alo aing sampai kagores seutik, urusanna rumah sakit ya. Kalem Nir, kadege aing hangdaang. Please Nir, aing hangdaang ieu, lapar. Syaratna sia lamun hayang daang jeung aing mah. Naon tah syaratna Nir? Sia kudu nyanyi heula. Oke Nir, aing nyanyi. Cinta aku tak punya, kekasih pun tiada. Semuanya telah pergi, tak tahu entah kemana. Ngesir. Ih, penawa.
Nir. Dangi dang, ayo. Nir. Akhirnya Nir tinggal sia, ha? Nah, harna kayak ngadakan lagu sia. Kemana dah Anda? Han, siksa kadang menang tuh ya. Menang naon, Cek? Atau lauk karena masa dinosaurus. Emang di dia ada dinosaurus, Cek? Serem amat. Iya bener-bener, geus parah sakit mah. Oh, parah ti tadi. Aduh, aing lamun ngobrol jeung sosok yang terjun bebas di luhur sutet. Ih, atuh coba, Cek. Ana dek nyala kebenaran jasa. Gak selamat makan uduk gratis. Aya tahana sia mangadakeun aing eta mah. Bercanda, Cek. Mince anu gelisna kelewatan. Aduh, geus lah ayo urang angkat tegarana. Angkat coba, Cek. Menang talaukna. Ya, kadang. Gutak gitak gowal gowel, gutak gitak gowal gowel. Menang sia, menang. Yo, aing angkatnya. Tuh kan teu meunang, kalau baan ngomong sih anak mah. Sabar, Cek, sabar. Rezeki mah moal ka mana. Ayeuna teu menang lauk, insyaallah isuka menang lauk paus. Bener kan? Bete hana bete, mince bete teu menang-menang. Atuh harus kumaha, Mince. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Acep sang penghibur hati yang sedang Duka lara. Abo. Ince, Hana, kerenaun didinya. Iya, Cep. Mince, Cep. Mince. Lah, asep ge nyaho eta Mince Hana. Maksudna, Cep, iya mince bete cenah tegerana unungakan. Iya Cep, mince bete deh jadinya. Idi eta Mince. Emang bete naon deui? Borok tonggong. Ih, sugan teh bete nyaho. Han, emang bete naon Han? Aku bete sama kamu. Aku bete dicuekin. Aku bete. Oh. Stop! Kau mencuri hatiku. Jadi edan kade ieu mah. Woi, sudah. Sudah, cukup sudah. Cukup sampai di sini saja. Gas. Mendingan orang ke atas dah yuk. Oh, yuk, gitu yuk. Yuk. Ayo lah. Mince tuh pancingan. Pancingan angkat. Ayo bis tanya tinggal tuh. Lagi akan buaya. Aing keur nyanyi ditaringgakeun ku Caria lah. Pan aing Nyanyina lagu naon boa. aing lapar pan. Cenah ngajak papadangan. Tahu geus urang-urang yuk di dieu heula coba yuk. Ayo. Mana Nir? Kejona. Ayo ih, geus lapar jasa yeuh. Cenah urang di papadangan. Ih, emang aing budak leutik segala pepedangan. Teman Nir. Torekna teu kabina-bina papadangan Nir, papadangan. Lah sia ngajakan pepedangan, make joge henteu sia. Ayo tuh Nir. Manir mah kasep. Ih, emang aku cowok apaan? Udah Sat, ambil kejo sana. Jadi Kejo, papadangan, nasi. tangguannya, kadang geus satiro datang. Ade, ini yang diambil kejo apa nasi? Nasi lah Sat. Gimana sih? Bener-bener boga alo. Alusnya gitu amat Nir. Makanya belajarkan bahasa Sunda, ambil bingung gitu. Oh, kayak kok yang diajar ke bahasa Sunda. Wah, Pak De, satu datang bawa kejo. Ayo gelar Nir, gelar. Ayo atuh. Wah, daang ya. Set. Kunaon sih Nir, aing geus lapar. Ngubaleungeun heula sia, loba kumanan taleungeun. Ih, Geus geura ditu. Kukumbah itu apa, Pak De? Kukumba itu kokobok le. Oh, kokobok itu apa tuh? Kokobok itu. geus ulah loba omong lah. Mendingan daang bismillahirrahmanirrahim. Geus ayo Sat, buruan makan Sat. Endok kopi dahu dolang doling namtung. Endok jeung tahu ditampiling nangtung. Nangtung.
Endog kopi dahu dolang doling nang tung. Endog jeung tahu ditampiling nang tung. Ya dahu dolang doling nang tung. Endog jeung tahu ditampiling nang tung. Endog kopi dahu dolang doling nang tung. Endog jeung tahu ditampiling nang tung. Tum balon balonnya pecah satu dor. 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 Tum balon balonnya pecah satu. Duh, yang mana Cep kenal dengan Acep tengah-tengahnya. Oh emang non Cep? Palen murim duy. Ayo nya ih adi mah malah mahayang Cep. Ayo tuh main yuk. Ya, terkena. Tuh bisaeun. Pengen cerpat jasa kos robot. Mas robot itu. Kita yuk, pindah. Cep, Cep mana? Saudara-saudara. Woi Cep, pidato. Nah, si editor. Malam dari musik, guna Cep manek turun. Bibi, kumaha dagangan lancar? Alhamdulillah yun, enak mah geus rame gado-gado bibi. Sebenarnya rahun enak mah. Oh, syukur atuh Bi, ai kitu mah. Sabun mantep amat ya. Kacangnya mana bening. Buat kucing di kasep jasa euy. Lain pokoknya mah lah. Wes. Naon teh? Yun. Naon Bi? Eta keur peuting uwa-uwa petani ngopi di dieu. Ah, nu bener Bi, aja nanya ke ieu teh. Malah bibi sih nu digodaan. Ja bibi keur gelis-gelisna. Ai, ta Bibi, pere jasa. Ma, teh, tadi ge. Nantang. Coba Bi, sampean yuk. Kunaon sih tah? Sama, saya kira ngaca. Kaca nu uceng mah. Uceng tadi jadi kasep. Ih, jaho Bi, Ceng. Ieun ge jadi gelis. Baru-baru gelis ringsek gitu. Tulisan kana bibi atuh. Mah garalut. Geus. Duane garelis, uceng dong ganteng di mah. Gado-gado deh cenah. Ceng. Tembok sekalian bersihan. Ulah paham, banget ngalapan. Nah, pantan lamun kitu mah. Ngomong-ngomong wae ngeueuh datang ya ti tadi ge aing ngacaprak we. Kemana nya? Nah. Mumpung eueuh aing ya. Gampang bae apa aingnya? Kamana sih ya? Pilpidan bae. Aduh, ampun. Aduh. Dia. Aduh, dia ternyata. Oh, ampun. Dia berpentingnya geus manipuk aing. Tulisan Aing rasa geus kabur. Nipuk sih sebenarnya nama lintomon nimpuk. Ah, loba omong sia, cabok koy. Iya tuh. Serius lintomon. Ah, sumpah jelas-jelas sia. Saha. Ya, tama mah keur penting. Ulah loba alasan sia. Sumpah wah, tama keur penting dek kieu. Ah, nembalan bisa terus. Nembalan terus sia. Allah, terus apa hayangna kumaha? Lah, aing mah Pijitan aingnya. Oh, aing carangkeun. Gila buru. astagfirullahaladzim. Ampun aing mah tiba ngomong doang ge, kudu jeung adat bae adat. Tiba hang diurut doang ge. Lu kudu jeung adat bae tuh. Siapa ulah nembalan bae naon tuh. Nah, tengenang Tom. Udah dia. Aduh. Naon sia? Oh,
udah tuh sampai di dia. Eta polona nek sakalan diurut moal. Mula kena adat-adatan bae. Ayo ini mah. Ya ampun. Lagi segera ya. Udah tanda baik sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Apa itu? Di YouTube official Semulawan. Insya Allah nanti. Like, comment, and subscribe, and share. Assalamualaikum.